Nod, Naon? diuk. Ieu aing teh cau nu pipir makam teh. Oh, Kolot juga nama. Aing ngulkeun badog pas tadi telepon aya tamu ka dieu cenah ge. Pangalakeun we heuh. aing. Anu pipir makam teh. Kideulna. Sih dipangakeun atuh. Ngan hati-hati di dia mah. Hati-hati nah. Terus hati-hati bae lah. Badogna teh. Satu roy kana. Langsung ieu bae di ditu di haripan di ditu heuh. Nih sugan kebona teh, tapi endi cauna teh. Sugan bae tengah hili kan. Aing mah nyiksakeun nyuruh ngala cau teh. Tengah deui bari ngahreungit aing. Tobat tinggal atil kieu aing nyiksakeun geus lah beres lah aing. Aing tajam kiih pisan. Tunggu jamaah. Keluar di makam nu tadi. Aing mah. Salah sugan jalan teh. Tadi teh ka ditu, bijil ti ditu. Ngulon sugan ka dieu. Aya bae aing. Iya makan nu tadi deui bae aing disasabkeun ieu. Gara-gara tadi kieu teh permisi heula ieu mah. Aing kan di jalan teh Aduh, iya jam sabaraha si Seno disuruh ngalah cau. Geus hampir 4 jam geus lohor ieu teh isuk cenah datang-datang. Buah naon aing. Nanya kajama kasaueuh jama deui. Aing ya Allah, hampura tos kieu sembarangan. Atuh uing teh hoyong uih ya Allah. Bismillah ka dieu da teh ka dieu aing teh ya Allah ting. Perasaan geus saminggu ieu si Seno teh datang-datang kan ngalah cau teh. Monya ngalah cau sampai saminggu. Aing meureun pamajikanna geus nanyakeun bae deui ieu teh. Om. Eta budak teh diomongkeun nongol. Halah sia. Sakeun nyuruh ngalah cau teh aing. Ente kan di bae Nod. Aing ngasapkeun. Ngasabkeun. Oh, di jalana aduh. Tobat. Geus aing. Geus saminggu. Saming karek teh isuk mangkat ayeuna sore. Sok berat ningali cau na geus asak sia geus saminggu. Duh aing kabenar. Sok berat ningali asak gerak Karek sia. isuk mangkat isuk ayeuna balik sore. Sia, koneng heuh. Sia bener kan? Saminggu sia. Astagfirullahaladzim. Wih saminggu. Teu kuat da cek aya kan mangkat hati-hati Nod, ulah sembarangan. Aing kan mangkat teh kitu bebeja. Wih nak kieu padu bae. Eta lamun kieu teh. Anu aing untung salamet. Ulah padu bae di makam. Berarti salah ya cauna geus asap. Geus ka eta mah isukan bagikeun bae lah. Tetangga kagok daripada teu kadahar wing naik aing mah heula da meureun pamajikan neangan meureun. ya geus. Untung aing can diwawarkeun di masjid heuh. Langsung balik. Ya. A few moments later. Nod aing mah disuruh nganterkeun cau datang ka burit kieu nongol-nongol kandi teh budak teh sia. Ampun teh. Nod. Nod, Salam. mau ka mana bae yeuh aing nu kamari cau can dibagikeun geus burit kieu teh. Atuh sare kamari saminggu kurilingan bae untung bisa kene balik ge. Geus bagikeun ayeuna dua sewang. Saha bae? Saha bae tanu deukeut lah. Geus panggikeun nya wayahna. Si Om naik ka mana? Atuh nya kacai heula terus magrib. Atuh. Geus. Assalamualaikum. Salam, naon Ieu nu bisa aya cau ti si Om. Oh, Mani teh wayahna kudu duitan. dikirain mere. Si Omna teh berobat, teueuh duit pisan cenah ge wayahna pangjualkeun cau. Sabaraha ayeuna? 20 bae itu hitung bantuan ongkos si Om karunya. 20, 15 bae atuh, 20 10, 10. bae, 20. 20. Bari ngabantu atuh karunya itu Nah, katunya nyandak jangan 100. berobat pisan. Ya 20. Cukup. Geus nu nya, Nya atuh. sehingga gentian deui rezekina. Heeh. Ayo dong. Yeuh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Aya si teteh naon? Dongkap. Ieu kasuruh ngene cau ti si Om.
Naon ieu nah? Tahu gorengan ngan wayahna teu kudu di duitan. Gua hiji di duitan. Dari si om jang berobat tebogaan pisan jang berobat karunya Sabaraha ieu nah? 20.000 bae si duit ngabantuan deh karunya. Ampun ting, hese duitnya kieu coba dua hiji di duitan. Wayahna itu ngabantuan karunya. Heeh. Geus nuhun ya. Awaras bae ka si omna kitu nya. Assalamualaikum. Nuhun, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Aya naon? Yo, aya cau ti si om. Cau ti si Om. Geuning bogaan cau atuh. Ngan wayahna kudu di duitan. Aku kudu di duitan. Tebogaan pisan jang berobat gering. Gering nyeri naon? Muriang meureun. Ye, 20 bae da jang nambahan. ke atuh. Ya atuh. Geus 20. nuhun ya, Mak. Mangga ge sehat deui. Ya, amin amin. Yo, assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Eta mau naon, Mak? Cau ti si Om. Heueuh nya mah urang ge dibere tadi teh. Tapi nya kitu kudu di duitan. Ujang berobat cenah. Rek meuli naon Om? Meuli sabun, Mak. Tah sabuna. Heeh, ya. Nya Nom. Kalau ge waras deui si Om teh. Heeh, Mak, amin nya. Heeh. Ieu, Mak. Ya. Ge kaburu maghrib. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hen, Kopi. kopi. Kopi ari si Om teh baru gering. Cek saha gering. Cek sisana dia Nah. mibur cenah dibere cau ku si Om suruh di duitan cenah jang berobat. Aing mah mere cau ge si senor suruh ngabagikeun ka tetangga loba teuing moal kadahar jadi suruh bagian sugan di duitan Heeh, Eta jang si berobat Senor. cenah kalau 10.000. 20.000 Heeh. geus moal bener eta senor kalakuan kitu bae nya aing mah teu boga duit ge moal ngajual cau ngutang we ka dokterna Alhamdulillah rezeki mah di mana bae aing. Murang pisan aing. Alhamdulillah suruh ngabagikeun cau menang duit.